Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Simkuring pun selamita nazila maulidina kalawaniem 23088 genep-genep di kelas 4A Prodi Pendidikan Bahasa Sunda Fakultas Pendidikan Bahasa jeung Sastra Universitas Pendidikan Indonesia. Anu baris marengan dina ieu video tutorial ngagunakeun aplikasi Quizlet dina pangajaran aksara Sunda. Ieu video pikeun nyumponan UAS Teknologi Digital dalam pembelajaran bahasa anu diampu ku Bapak Haris Santosa SPD MPD. Nah, diajar aksara Sunda teh kawilang sesah pami teu dibarung ku media pangajaran anu efektif. Ku kituna, dina ieu video baris dijentrekeun lengkah-lengkah ngagunakeun aplikasi Quizlet pikeun pangajaran di sakola. Hayu urang lajeng wae kana tutorialna. Download heula aplikasi Quizlet di Google Play Store. Saatos kitu, buka aplikasina. Ayeuna urang login ngagunakeun Google. Pilih akun Google-na. Lajeng eusian pin gumelar urang, pami atos pencet OK. Ieu tampilan sabada lebet aplikasina. Di panghandapna teh aya beranda buat perpustakaan oge uji coba. Kanggo ngadamel bahan ajar tiasa mencet buat lajeng mencet set flashcard. Kanggo subjekna tiasa dieusian aksara Sunda atawa materi anu sanes. Lajeng eusian istilah oge definisi. Istilah nyaeta aksara Sundana. Aktifkeun keyboard aksara Sunda ku cara mencet pengaturan luhur keyboard. Pencet bahasa, tambahkan keyboard, tuluy ketik aksara Sunda. Tiasa dipencet wae. Ieu tampilan sabada download keyboardna. Ayeuna dina istilah urang tiasa ngeusian ku aksara Sunda. Pami definisi tiasa dieusian ku latenna atawa cara macana. Pencet icon plus, pikeun nambahan set flashcardna. Kitu satuluyna dugi ka set flashcardna rengse. Saatos rengse, tiasa mencet checklist di luhur. Nah, ieu tampilan bahan ajarna. Nah, lajeng pencet titik tilu di luhur pikeun ngabagikeun link flashcard ka barudak. Ayeuna urang lajeng kana perspektif siswa anu mencet linkna. Kanggo bahan ajar anu lengkep, siswa tiasa login heula. Ngagunakeun Google wae. Lajeng eusian pin gumelar siswa oge ngaran pengguna. Pencet daftar. Kusabab bakal ngagunakeun anu haratis, urang pencet wae gunakan versi gratis Quizlet. Nah, ieu tampilan nalika ngakses di web Quizlet. Di dieu aya sababaraha fitur anu tiasa diakses. Hayu urang pedar hiji-hiji fiturna. Nu kahiji aya flashcard. Di dieu aya aksara Sunda anu nalika dipencet kin kaluar latenna. Lajeng anu kadua nyaeta pelajari. Di dieu siswa ngeusian soal-soal pilihan ganda. Nalika salah, kin katingal nu benerna. Nah, di dieu tiasa katingal materi anu kaluar tadi. Lajeng anu katilu aya tes. Fitur tes teh tiasa digunakeun pikeun ngaevaluasi diri siswa. Fitur ieu oge tiasa digunakeun pikeun apal kana progres oge kamampu aksara Sunda sabada diajar. Pami atos tiasa mencet kirim tes. Nah, di dieu tiasa katingal sabaraha anu benerna oge sabaraha anu salahna.
Ayeuna lajeng kana fitur blog. Di dieu urang pindahkeun blok-blok anu dihandap ka luhur. Nalika rengse, kin aya soal aksara Sunda anu muncul. Nah, kanggo fitur ieu siswa tiasa download heula keyboard aksara Sunda sapertos tadi. Urang lajeng kana fitur blast. Di ieu fitur, carana tiasa mencet wae laten nu bener tina aksara Sunda anu di luhurna. Kitu satuluyna dugi ka rengse. Nah, anu pamungkas teh aya mencocokkan atawa nyocogkeun. Ieu fitur teh nyocogkeun aksara Sunda jeung latena. Nah, di dieu tiasa katingal progres diajar siswa sapertos kecap naon wae anu dikuasai ku siswa. Mung sakitu anu tiasa dipedar dina ieu video, mugia ieu video tiasa janten mangpaat anu langkung sae pikeun pangajaran basa Sunda, utamina pangajaran aksara Sunda. Hapunten bilihna aya kekecapan anu kirang merenah. Simkuring amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.